بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي Sekarang kita ramai Allah Rabbana simul ibal masyismin masyafil syifa min syifa ka syifa azilah la yurasqamu wa nasrabu al-arsyil azim wa yashmi'u fi wa nas'aluka al-afiyah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa wasil maqasidana ربنا زد لنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وزوجة صالحا وولدا صالحا ببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina para ibu oge para saderek sadaya nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah hamdan bila goyah wa syukron bila nihayah kalayan irodah Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya tiasa ngalaksanakeun sebagian kewajiban nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya ngajentikeun wasilah tambih-tambihna ilmu oge tambih-tambihna keyakinan kaimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala bedena mudah-mudahan kenging hidayah sareng taufik ti mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saur Gusti Rasul jaga di poean kiamah aya 4 perkara anu baris dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'i asya'a. Jadi mual bisa ngageser sasenti oge komo sajengkal mah dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala anu sahingga bisa ngawaler, bisa ngajawab kana patarosan anu 4 rupi. Kahiji an umrihi, tentang usia urang. Tuh urang teh ayeuna duh tos kepala sabaraha hiji mah nya. Ya 5 genep. Tah jaga teh dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah teh di paparinan yuswa panjang. Nah dianggo hura-hura, dianggo ibadah, dianggo taat ka Allah subhanahu wa ta'ala tanapi henteu. Tuh jaga teh nya tah ieu urang di paparinan yuswa umur panjang ku Allah subhanahu wa ta'ala sok tasarupkeun dina jalan anu sae dipayununa Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Fastabiqul khairat, jadi dina sagala rupa oge kedah berlomba-lomba menuju jalan kasaya sapertos ayeuna kapangaosan. Oh teh seueur anu teu hadir wae nya di pangaosan teh tah kadah mangpang meungpeung kitu nya di paparinan yuswa teh ku Allah subhanahu wa ta'ala ditasorupkeun kitu dina jalan kasaean kitu. Mengpeung daramang sarehat kitu nya geus teu damang mah Ustad hayang ka pangajian teh ngan kumaha atuh kondisina teu damang keur sehat kamarana cenah beureuk kitu. Keur sehat teu aya tah gitu kadeh gitu. Jadi nomor kahijina anu bakal ditanggalwarekeun di payunan Allah nyaeta di mahkamah akhirat pengadilan Allah dina tentang yuswa gitu. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi sing sabae jalma anu ngabalieur
mengkol tina mieling ka kami saur Allah, maka eta jalma bakal dipaparinan kahirupan anu sempit, anu sulit, nah gitu. Lan sagala hararese segala itu dah sulit hirupna eta geus malengos mengkol tina mieling ka Allah kada seueur sabar cenah tah gitu. Mudah-mudahan sing saroleh barudak gitu tah kitu nya sugan we gitu ku Allah Subhanahu wa taala nya baraya saudara mantan bae lah doakeun. Tacan waktosna. Curhat. Lain. Tak gitunya, tak gitu saudara Allah teh sing sabae jalma anu malengos ngabalieur tina mieling ka kami, diajak salat hararese, diajak berjamaah pamegat hararese gitu, diajak pangaosan teh daek wae tah gitu. Tunggu saur Allah, wa innallahu ma'isyatan dongka, ku Allah bakal dipaparinan kehidupan dengan kehidupan yang sulit gitu. Gitu. Hate teh aduh berat nah gitu. Teu jembar-jembar mana teh. Nah gitu sing bebas. Sing bebas lah segala rupa oge nya. Sing bebaskeun Allah mama uninya tah gitu. Bebaskeun sugana meunang gantina lebih halus. Nah gitu nya. Malah jagana teh wana surum yaumul kiamati ama tah jalma model kitu teh jaga teh bakal dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bakal lalolong hate jeung socana teh Bu, dan nungang nongong wae ka Allah teh. Allahu akbar Allahu akbar, kakarage adan cenah kewe lah. Batur mah geus balubar berjamaah. Cerang kedewe da suga aya di kene ieu. Gitu diengke-engke jadi we bangke tah kitu nya teh kengi tah ku Allah jagat teh bakal ditaros ditakon perkawis urusan usia. Nah dipake hura-hura, dipake taat, dipake ibadah ka Allah, dipaparinan yuswa. Malah Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam ketika badai sumping ajal malakal maut kayak cenah teu beja-beja itu bakal dicabut nyawa wae. Nah cenah aya cirina teu saur malaikat Jibril tepan aya cirina atuh rek maot teh sok tingali mata soca geus burem gitu, mastaka rambut geus huisan geus ubanan ceuli geus bengek tah eta cirina teh. Mangna kudu hati-hati teh. Geus 60 tahun hari itu. Nah gitu. Cenah barudak murah ge cenah geus loba haruisan, tah eta udah ada jarieun ku sorangan. Diparulas eta mah. Tah gitu. Ya. Nu kaduana wa an sababihi ay jasadihi anu baris ditakon ditaroskeun ku Allah teh tina urusan
salira jasad badan atanapi tina urusan kemudaan tah keur ngarora teh keur muda gitu. Nah digunakeun dina jalan saen teu keur ngarora geus kaliwat cenah ustaz geus puluhan tahun di mana. Bisi aya nu kakantun kawajiban kodoan nya lah geus teu kainget cenah Pak Ustad dina sataun ge sabaraha hiji kodoan loba nu ingetna we gitu kodoan bareto salat asar katinggalieun tah kodoan na waktu asar teh nya keun we sok sanajan la kodoa risolatin ieu saking kuduna salat ye sawaktu katinggalieun salat teu aya udurna 100 tahun diseuseuh di neraka. Da surga teh yang nu bersih diseuseuh heula tah di neraka dikumah dina bangawan cai kahirupan dinya tah sesahnya gitu. Mangna hati-hati saking ku kedah-kedahna ibu teh nuju sucian ngong we adan can guragiru salat urang teh boro-boro aya jam 1 da can salat wae datang tamu ti Cibeureum men gitu bulanan tah da geus aya kewajiban tadi atuh cicing wae nongkrong hareupeun TV urang teh can guragiru salat geus datang waktu wayahna keur dina waktu sucian tos sucian kudu dikodoan nu tadi kakantun teh mana alus nama dur cong cong dur salatnya gitu nya ibu teh nuju men 10 menit deui ka asar aya kewajiban 10 menit deui ka asar saat men teh nya tuh tah kulantaran dianggo bebersih susuci adus bikin keseep waktuna teh waktu lohor teh 10 menit teh ngong we adan tah berarti urang teh boga dosa boga kewajiban ngodoan salat lohor kartos kan ibu teh nuju sucian nuju men nya gitu 10 menit deui ka asar saat berarti aya kewajiban salat lohor da teu kaburu usah dipake bersih oge suci adus kaburu ngong adan asar tah berarti lohor da teh kedah dikodoan terus saking ku wajib-wajibna salat gitu. Kumaha saat naoge cenah oge dina waktu tereh isya akur eta ge magribna kedah dikodoan. Nah gitu nya. Gitu. Anu salajengna anu baris ditaroskeun ku Allah teh tina tentang urusan ilmu tuh pangarti nah di bara ilmu teh tiap-tiap ustaz teh diamalkeun teu lainnya urang masuk marake we minyak barho nya ibu bar pangajian teh paroho we minyak barho nah ya. Bagitunya gaduh ilmu amal terus cek ustaz teh cenah lamun urang ke saur tadi teh ya keur men gitu 5 menit deh 10 menit ke asar aduh urang teh gaduh kewajiban kodoan salat lohor
sareng satarasna tak kitu janten ilmu diamalkeun nah gitu. Da saking ku wajib-wajibna salat anu 5 waktu gitu. Ketika Kangjeng Nabi sareng para sahabat nuju di pintu Masjidil Haram aya hiji pamuda nyamperkeun ka lawang masjid ujug-ujug ceurik gitu ditaroskeun ku si Rasul ya sab maaf ka kuka kunaon cara maneh teh datang-datang ka don ceurik ngajawab eta pamuda teh ya Gusti Rasul wirehna bapak abdi teh maot geus maot teh teu aya nu ngarurus teu aya anu ngamandian-mandian acan komo nyolatan mah tak kitu ceurik eta pamuda teh bapakna eueuh nu ngarurus gitu. Saur Kangjeng Nabi teh cik cenah atuh sampeurkeun ka sahabat teh. Ini teta sahabat teh berangkat sareng si pamuda. Sumping we ka eta mayit bapak pamuda teh. Ai si janajah teh ibu rupana teh rupina leuwih ibarat nyaeta rupa bagong hideung kulitna ngajengok ta sahabat teh wih we ta ka Gusti Rasul ya Rasulullah geuning ku abdi tos ditingali eta si janajah teh rupa bagong kudu ditaros eta pamuda teh anakna saur Gusti Rasul teh ya sab he pamuda cing naon kahirupanana atuh eta bapa maneh teh jadi rupa bagong manawi bapak abdi teh tara salat tara salat ninggalkeun salat jadi bagong warnana hideung nah eta ninggalkeun salat jadi berubah itu ibarat al-hinjir aswad bagong hideung di zaman Abu Bakar mah itu kasarioskeun eta si mayit teh bade disolatan ari si etana teh ibu kapan boehna teh siga aya mahlukan usik-usikan kitu tah dina jero eta teh dina jero kapan teh na bungkus mayit teh boeh dibuka eta ku sahabat teh kalau rek macok tah si orai keur meuli,tan beheungna punukna eta si mayit keur nyokcrokan polona jeung getihna kulitna di daharan dikegelan ku eta nyana kopongkol tah sahabat teh maksana bari teungeul begitu bari dihabak nyarita eta si orai teh kayak heula cenah kuring teh boga salah kumaha salah naon kuring teh titahan Allah nyiksa heula ieu si mayit nah gitu si oreng keur waktu hirupna eta si mayit teh tara daek salat tah gitu nah itunya karena pepeujeuh gitu karena saur sapuji merantau ka manawa oge ka sebrang kade pepeujeuh ka kantun salat tak gitu
urang mah atoh budak teh nganteran ngiriman transfer da maju usahana da kadana ditingali ka ditu teh bisi ka kantun puasana nu wajib ka kantun salatna tak kitu soleh cer budak teh ai palabalah barang barena mah ngan eta budak di dituna geus kumaha we kawajiban dikantunkeun da sibuk teh atuh usaha tah geus ulah kasampe kitu budak teh bro di juru ngalayah di tengah imah hartana teh barang bere kakolot bageur eta mah lain soleh bageuran da kakantun ibadahna tah gitu. Anu terakhir anu bakal ditaroskeun ku Allah jaga di poe kiamat nyaeta urusan harta. Ari urusan harta mah Bu dipariksana teh ditaroskeun teh 2 kali min aina iktasabahu wa bima anfaqahu eta harta ladang naon ti mana jeung ditasorofkeun diinfakkeun disodakokeun ka mana tah kitu. Jadi hareup tukang teh ditaroskeun urusan harta karena jaga di paeuna Allah teh moal bisa ngageser sajengkal sasenti pun dampal sampean seorang hamba kecuali diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala tentang usia, tentang badan jasad tetapi kemudaan, urusan ilmu, terakhir urusan harta. Tah gitu. Para jamaah rahimakumullah, eta diantawisna nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan urang sadaya tiasa ningkatkeun amalan-amalan anu sae khususna peribadahan nyaeta menuju ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajalankeun naon-naon anu diparentahkeun ku Allah oge tiasa nebihan naon-naon anu dicegah dicarang ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sami-sami ngadua ka Allah mudah-mudahan naon bae cita-cita urang, pasejaan urang, pamaksadan urang sadaya maksad saya mu Allah mudah-mudahan Allah baris ngaijabah ngobul kana maksad urang sadaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutar biha min jami'is sayyi'at sarafawna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha qasal ghayal min jami'il khairatil hayati wa badal mamat.
Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabar rahmah wa abwabal afiyah wa abwaban ni'mah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wa syarif anna biaqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma ansuril ihwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'ifina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'ifina fi Palestin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa latuf bina wal muslimin wa kfina wa iyyahum syarra masaibi dunya wad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.